Ihdi mugi nuduhkeun Gusti na ka abdi sadaya asyirato kana jalan al mustaqima anu lempeng. Maksudna sirotol mustaqim teh ari sirot teh jalan, sirot teh nya hartina teh naon sirot teh jalan. Tuluy al mustaqim teh anu lempeng. Tah maksud jalan mun anu lempeng di dieu naon cing? Jembatan siratal mustaqim. Maksudna mah agama Islam. Namina teh istiarah tasrihiyah asliyah. Nyaeta agama Islam diumpamakeun kana jalan anu lempeng. Naon persamaanana jalan lempeng jeung agama Islam? Persamaanana teh dina pada duanana lamun ditempuh matak tepi kana tujuan, kana anu dimaksud. Lamun aya jalan anu lurus heg ditempuh ku deal jeung ku paja teh, maka ku nempuh eta jalan anu lurus insya Allah bakal tereh dugi ka tempat anu dituju. Begitu pula lamun urang menempuh agama Islam, pan tadi teh agama Islam teh diumpamakeun jalan lurusnya. Lamun urang menempuh agama Islam, memegang teguh agama Islam, maka urang teh bakal tereh kana anu dimaksud anu dituju ku urang nyaeta salamet dunya akhirat. Kitu maksudna mah. Utamana engke salamet di mana? Di akhirat.